Lu ada rumah ayam eta Waktu sata. nyawa Nah, aku bulan puasa mau jok itu dulu. oh, coba yuk Ayo kadinya yuk. Jak kolot dong emang. Oi. Hai, Hai, kenapa jadi dia? Weh, jadi Yamin. Yang kena CS sih dia. Nanti ay. Lain banyak berusaha. ngalamun bulan puasa Ngalamun. Yang kena CS. coba kita nanya ngalamun jauh amat sih kana Atuh lali. Ayo makasih buat orang miskin pasti lo Pak. Iya nah ya Oh, pemikiran. bejer mana yang ngemin rasmin orang-orang miskin. Orang miskin lain rasmi. oh jadi buka gelar kismin nih ya Atuh lain gelar emang kenyataan kehidupan nyata mah eta. sesuai Lain kenanya di dia lah. Darari arok tiba heula ya kana aing ngararecek bae. Atuh arita maknya dia bararog. kayak ngusulah nyocakeun kitu lain Atuh aya kana aing ngomong Lain, nggak segera dibekaskan. Ikunan ngalamun amat jauh amat. atuh nek lebaran ya bulan puasa bae ge ya keur puasa keneh nya geus kawalahan. oh Ngaharep urang nek lebaran, nek kunut kudu ngaleupet, kudu pakaian, anak, kudu mitra segala naon. Lajuna curhat jadi. Ya, nek dikumahakeun. oh Hari ini dia oh serangan. teu mah ido pasti kadinya nama Hari ini bisi 20 genep poe deui kena lebaran Atuh Ari urang mah lain mikiran lebaran ya kami. mikiran naon? Atuh mikiran isa sapoe tama lebaran atuh kitu bae. Gus nek nama ngaganggu aing barang. Itu lain bisi kasupan dong di dia sorangan. Aing mek lembang deui ya. Nek apa atuh? Weh, Kada nek sabar, milu-milu Teh. nek milu ka dieu. Sabenerna mah rok aing eta di dieu. Atuh keur ngabuburit. oh Ngabuburit. Ngabuburit sorangan dong Atuh dia mengaganggu bae kana aing. Ih, bisi kasurupan. gua atuh moal aing. Duh, sih bedo heurit nu bajurig di dia mah. Oh, aing nyaho di dia eta. Aya nu huluna 2 cenah. Doang nabaya waktu 10 ge aja di dia mah. Oh, wah di dia bayar 10.5. Geus diusrak. Harita. Laju ieu urang kumaha ya? Dia ka dieu kalah nyamper aing tah naon? Tanyar kasintu ngajak ngabuburit tadi. Naon aya kasintu di dia? Gua aya dua di ditu tuh. Jago jeung ieu na. Bibina, ibuna gitu. Ngomong Ibuna bae kana edan. bibina segala ibuna kana kasintu ge Atuh bibina dia batu nyaho ieu nya. Pugu kasintu. Leutik ieu na geus sukuna. Gati ari gaya Ridwan mah gaya kota, urang kota lain disebut urang kampung Oh lain. gitu loh gayana gaya Eta kota. iya basadana pake kok, cenah Nyawan. pake kok. Betul kan menjalema ieu ya lah. Goreng Atau jalema Ridwan mah. Saulang ulah dia ya. Tinyaho ieu Abab. kami Abab kasintu. abab dan bara nah, utai. nya ngomong teh nyaho kana kasintu teh nyaho Ridwan. Kasintu mah kotok leuweung wan. Kotok leuweung. Nyaho kadinya menang eta. Tinyaho bentukna Atuh dong kotok. Atuh dong kotong. ayam kotok ieu ngaranna Ayam hutan. Ayam hutan. Bentuk ge gaya mau lah dong kota sekalian. kudu nyaho dong tuh leuweung dong leuweung. ulah nyaho ka kota bae tuh bab gunung ge kudu nyaho buat bab gunung segala. kudu serba nyaho tuh Nah, nanti kasih karena kasintu yang cacahan. tuh nyaho tuh benang neuleuh Teu nyambung. Sorangan tadi kunaon coba didinya cacahan tah. Kunaon ngalamun bae. Naon? Ngalamun didinya tah. Ih, lain ngalamun tadi dinya lain. Keur ngabuburit, tadi gede bejakeun ngabuburit. Ngabuburit jeung reungit. Sabenerna mah Atuh jadi leuweung ieu mah leuweung. di leuweung kumaha imah ngabuadet gol de tu imah tuh. Tuh. Ah. Ada Gimana peninggalan Belanda. Oh, atuh. Jadi maksudna ka dieu ta. Jadi hayang nyaho. Gitu. Museum-museum zaman baheula di dieu. Museum di Ruyuk. Teu Di mana-mana aja museum. ya tareh lebarannya antuk kaganti sempak-sempak acan ya yang demnya nah edas Non isoknya make sempak. isok jojong nyan pamajikan kita eta bae Gambarna sempak kakarwi. Atuh teh pamajikanna yang ganti deh ulang tahun. Atuh ngaranna. Sempak kakarwi gambar naon? kemarin Sony Ericsson, Nah, gitu gua. Sony Ericsson. Atuh komo we nengel kana kami mah loba pikiraneun nyamana meulikeun baju, nyamana meuli daging, nyamana mitra. Pokona manek lebaran eta geus pokona mah loba-loba beh. Pikiraneunna loba-loba wan. Curhat pas. Hari dia nek kumaha wan ya lebaran.
Melinaon dia. Atuh nek naon dipikiran tah malengok keneh. Orang maboga anak teh, can Tuh, majikan teh, can. Naon dia menungerang kana aing mana nya kana Ridwan tah. Atuh lain Perwakilan, perwakilan. kan di sarua. Sarua kula gitu. Nu seolah-olah geuleuh bae ka aing. Atuh tah mah geuleuh katu karuhan tiba heula. Oh, iya marada ditahan da Kayak puasa. aing. Ditahan bae puasa. Kayak aing sukses Moal ditraktir ku aing kabehan. di mana suksesna? Ih, Marongkol bae. Lumbuk atuh teu bae. kituan. Atuh teu kituan ge sababiahna usaha jelema mah. Jadi keur usaha aing. Naon? Jangan lumbuk bae dong kotak nyileung. Oh, geus sabodo ya. Din, Naon? terus sih boro-boro nek naktir ku manehna ge mikiran segala naon Kieu bae yo. Tama duit traktirannya ujang pit ieu bae. Pikeun mitra kitu dibikeun deui ku kula. Ari kakanek traktir mah. Karte Ai dim atuh milik mah teu kituan. Sahanyaho jagi supageto 1 detik atau napi 1 menit bisa berubah. Milik eta atuh geus diatur kuno kawasa. Ih, jama. nya. Kabehan ge pasti dimilikan. Ngan di mana bolongna ari urang di imah bae marungkul. Nah, nanya-nanyakeun di mana bolongna. Bolong berit, Bolong pimilikeun tah, bolong pi duit teh pi Oh. usahaeun. lain bolong, bolong. Aing mah ngomong Bolong sih. ari sesa ieu mah yo. sesegeludug. Heeh. Oh, kana aing nanaon bae. Atuh ieu ngomongna ngacaprak aing mah. Keur serius. Nek naon bata kadararian yang keun aing, nong aing. Bisi edan, bisi kasurupan. Ati dim hese ngomong jeung jelema sesaguludug mandeur sibuk lagi dang mulut tuh. Oh, perniatannya ka dieu ngalewat kadeuleuh hidung. Terus Nya pajarkeun mah injuk, orengan bebuuk. jangan samar guludug. Oh, dianggap injuk ibu aja kadel paruti. oh perniatan nek nyampeurkeun ka dieu nek naon? Oh, Atuh geus pagawean gerak amat. itu baralik. Ya atuh nek Kami lagi kadinek motor mah wa Madoangna ngabeburit ka dieu seolah-olah hayang ditraktir. Alah, nyar kasintu kadi ge tadi. kasin tuh traktir. ujung nama tetep hayang ditraktir ku aing. Nanya. Tuh, ayo ya.